Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ayeuna urang sadayana masih tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh nyatana dina pagelaran dongeng Sunda Jalma Kajajaden. Ayeuna kantun bagian anuka 58. Para wargi sadayana dina mangsa puluhan warga keur ngagimbung di imahna Lurah Asep, sedangkeun di imahna Kang Husna oge harita teh sarua keur ngarariung. Jang Ahmad anu keur nandangan tatu di jero balukar tina panarajangna si Pelok harita keur ngalempre di tengah-tengah riungan. Siga kabudak sorangan kalayan pinuh ku kanyaa nyilam ngelapan dada Jang Ahmad make cai hanet anu katembongna geuneuk siga getih wuwungan. Yeuh cai naris yeuh, ceuk Kang Husna anu ngurunyung ti rohangan dapur. Kituna teh bari ngasongkeun cai anu diwadahan kana cangkir. Sina diparancahan ku si Didin we Pah, sok kasih didinkeun Pah. Ceuk Jang Aris malah mercayakeun ka Jang Didin. Ku Jang Didin Kang Husna kurang kerung nyilam jeung anu sejenna oge sarua. Ah kumaneh we aturis teu bisa nanaon urang maris, celengkeungna Jang Didin. Soklah buru-buru ulah diengke-engke Din, sok buru Din. Jang Aris rada nyorongot. Aneh siga anu teu wasa pikeun ngabantah. Antuk nama Jang Didin nampanan cangkir anu kiwari diasongkeun ka manehna ku Kang Husna. Sok cai teh ditunda dihareupeun. Kalayan dicekal ku dua leungeunna. Reup panon Jang Didin dipeureumkeun. Bibirna katembong kunyam-kunyem rada gerak. Ciciren keur mapatkeun jampe pamakena dina jroning hatena. Kabeh mata jadi museur ka Jang Didin. Ari Jang Aris mah timbang tungkul dina kayaan peureum, kalayan seorang oge taya anu nalingakeun. Buluk-buk, 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 buluk-buk. Teu lila antarana cai anu keur disanghareupan ku Jang Didin teh bubuluk-bukan, siga anu ngakolak sarta ngepulkeun haseup ipis nepi ka marolohok sararea oge. Siga cara ngubaranana mama gurunya harewasna Jang Omar ka Jang Yuda. Nya sarua pisan man euy. Jang Yuda langsung ngabenerkeun. Dina mangsa Jang Yayat jeung Jang Yuda keur pating harewos teh santri anu sejenna oge sarua pating gerendeng sarta pating harewos jeung balad anu pangdeukeut. Iwal nyilam jeung Kang Husna anu teu pipilueun teh paneutupna malah beuki museur nempokeun paripolahna Jang Didin. Sanggeus aya kana sabaraha kedapanana antukna mah Jang Didin beunta deui. Cai anu dina cangkir oge katembongna geus siga biasa deui teu bubuluk-bukan cara tadi. Song geus kitu mah Jang Didin ngasongkeun eta cangkir ka Jang Aris. Tapi ari Jang Aris mah malah gancang ngisaratan ka nyilam. Sangkan eta cai teh diinumkeun ka Jang Ahmad. Langsung ngarti siga nama nyilam gura-giru nampanan eta cangkir. Sok gugah Mad, gugah euteula caina Mad, ceuk nyilam bari neuteup pinuh kanyaah ka Jang Ahmad. Kalayan bari pupuringisan Jang Ahmad maksakeun ngoneal hudang. Gancang Jang Aris mantuan nyangkeh awakna Jang Ahmad. Kalayan masih keneh dina kayaan pupuringisan Jang Ahmad ngaregot cai anu diinumkeun ku nyilam. Usapkeun sakadi kana katuna mah, ceuk Jang Aris. Nyilam gancang ngagunggu eta cai diusapkeun kana palebah dada Jang Ahmad anu kakeunaan ku tajongan si Pelok teh. Dijampe ku si Didin oge langsung cager geuning. Ceuk Jang Aris deui, kituna teh bari nepakan tonggong Jang Ahmad. Sok golerkeun deui Man, golerkeun. Ceuk Kang Husna bari neuteuk pinuh kanyaah. Kitu nate bergura-giru memener anggal
anu samemena jadi pangganjal si Rajang Ahmad. Alim Pak, tos jag-jag daerah mah geuning Pak. Tema Rajang Ahmad dibarengan ku babatek sarta rutret kan awakna. Siga nu keur ngarasakeun kanyeri anu dumadakan sirna dina sakujur badana. Kang Usna jeung anu sejena bati pating polohok bae mangsa nempo kitu teh. Komu sanggeusna nempo anu geuneuk dina dadana Jang Ahmad dumadakan eueuh mah. Iwal Jang Aris anu katembongna tenang teh. Wah, bener geuning maneh teh sakti din euy. Sacidum mah tuh saucap nyata, mujarab doa teh din. Kalayan paroman sarta sorot mata anu kebek ku rasa kataji, Kang Usna neuteub ka Jang Didin. Mohon Kang Didin, siga mamaguru pisan geuning cara ngalanunganana oge, Kang Didin. Calangkeungna Jang Omar. Ieu mah Gusti we anu ngadamangkeunana mah. Abdi mah mung darma ikhtiar Kang. Jang Didin siga nu era mangsa kabeh paneuteub malancerong ka dirina teh aya toke jaba deui ieu teh. Nya alus kudu inget ka dinya Din. Ari kitu guguru ti saha kitu eta teh Din? Tetepan nyilam siga nu pinuh ku rasa kapanasaranan. Batan langsung nembalan mah Jang Didin malah ngareret heula ka Jang Aris. Aneh, sok sanajan Jang Aris teu ngomong sakemek-kemek acan. Tapi ari pikeun Jang Didin mah bet asa nyarita. Ti guruna si Aris anu sumping kana impenan ieu teh ceuk Kang. Antuk nama Jang Didin mere jawaban. Paingan atuh, sami pisan cara ngalanunganna oge. Muhun, ari kitu mah urang teh saguru kene atuh nya Kang. Muhun Kang. Sabaraha urang santri meh patutur-tutur pating celengkeung. Jang Aris siga nu nya milu unggut-unggutan. Ari nyilam jeung Kang Usna mah bati pulahak polok bae. Cag tunda heula kayaan di mana Kang Usna. Ayeuna urang samper deui lalampahan si Ajo anu kabur ninggalkeun si Pelok jeung Ki Sarta dina peuting tadi teh. Satutasna si Ajo kaluar ti panyumputanana. Si Ajo langsung jujur relatan. Tapi lain muru ka panganjerakanana, malah langsung bae muru ka lembur margawani sigana mere laporan heula ka Neng Tina. Meakeun waktu anu leuwih lila ari si Ajo mah meakeun waktu leuwih lila ari si Ajo mah saumpama dibandingkeun jeung Neng Tina. Enggoning nyorang lampahanna ka margawani teh. Da bubuhan kacepatan gerak si Ajo jauh aya di sandapeunana Neng Tina. Tapi antuk nama si Ajo teu burung nepi. Tetela anu dijugjugna teh tayalian imah anu sok dieusian ku Juragan Ramdi. Ting kumaha caritana pangna si Ajo nepi ka nyahueun panganjerkan Juragan Ramdi teh. Ting kungsi diajak ku Neng Tina atawa ting kumaha? Neng Tina, Neng Tina. Neng Tina. Cek si Ajo jujur wokan serta setengah gegedor kana panto imah. Sanggeus sabaraha kali nyalukan dibarengan ku keketrok kana panto. Antuk nama kadenge aya sora lengkah suku anu beuki lila beuki ngadeuketan. Disusul ku ngaraketna sora panto aya nu muka. Tetela anu mukakeun panto teh tayalian Juragan Ramdi. Ari badegana mah teuing keur kamarana dekat tempona areueuh sasaha di dinya teh. Nah aya naon sia jor-joran ka dieu. Ngaganggu wae aing keur molor ieu teh. Paraman Juragan Ramdi siga anu pohara keheuleunan. Hampura Juragan. Ari Neng Tinana aya teh Juragan. Eueuh keur di imahna, di imah salakina si Tina mah. Ari kitu aya naon ieu teh Jo? Tetela ari si Ajo mah teu nyahoeun imah anu sok dieusian ku Pak Akas jeung ku Neng Tina teh. Can kungsi aya nu mawa ka dinya sigana. Ari Sugan teh sarua cicing di dieu. Itu si Pelok jeung Ki Sarta palastra Juragan. Kumaha? Palastra? Palastra kunaon ari ilaing bejo? Juragan Ramdi kurang kerung sarta semu ngarenjak.
ku si Aris sabalan-balan juragan. Palastra ku si Aris. Kade-kade asup bola. Urang di jero ngawangkong deuleu. Asup. Cek Juragan Ramdi ngajakan asup ka si Ajo. Kituna teh sanggeus culang cileung nempoan kaayaan. Meureun sieun aya cak-cak bodas. Juragan Ramdi gura-giru asup deui ka jero imah. Si Ajo oge sanggeusna meudeukeun heula pantot teh gancang bae nuturkeun. Sarta nu saterusna mah duanana gugek dina kursi anu aya di patengahan. Bener si Pelok jeung Kisarta palastra ku si Aris. Juragan Ramdi muka wangkongan. Nya juragan. Sakti pisan geuning si Aris teh. Pasti tergos beureum teh eta teh si Aris juragan. Ari perkara eta mah aing oge geus nyaho. Ngan bete nyangka we. Da si Pelok jeung Kisarta teh poara pisan saktina atuh. Manya masih kene eleh ku si Aris mah. Pokona mah sakti pisan, pokona mah juragan. Bet neng tina oge kungsi ka saorang pan ku si Aris mah juragan. Kumaha? Si Tina? Pohara kurang kereung Juragan Ramdi. Mangsa si Ajo ngomong kitu teh. Da sabab maya nama can apaleun yen neng Tina teh boga kasaktian warisan ti siluman pujaan si Jolad teh. Atuh sanggeus diseleksek barabat we si Ajo nyaritakeun itu ieuna. Perkara maotna Bah Atong kuneng tina oge teu kaliwat dicaritakeun. Pohara pisan pengongna Juragan Ramdi mangsa ngaregepkeun sakur-sakur keterangan anu ditepikeun ku si Ajo teh. Baru kitu eta teh. Nasaha guruna ari si Tina Jo? Tetepan Juragan Ramdi estuning pinuh ku rasa kapanasaranan. Teuing ari guruna mah kuring oge teu nyaho juragan. Ngan pokona mah nyaho-nyaho geus sakti we neng Tina teh. Terus ari si Jolad kumaha nasibna? Apan si Jolad oge akur pai juragan. Sigana mah kuneng Tina kene eta teh. Ngan pedawe ari kuring mah teu nyaksian paena si Jolad mah. Nyaho-nyaho teh pedah gujur we aya nu manggihan layan si Jolad tina kayan anu pikagilaeun cenah juragan. Pikeun sakadapan mah taya nu ngomong. Juragan Ramdi malah ngadon ulang-ulang sorangan. Kaharti ayeuna mah. Matak paakas nepi ka bisa diperuhkeun ku si Tina oge. Sing horeng anak aing teh kawilang luhung oge elmuna. Ngan eta we aing panasaran nasaha guruna nya eta si Tina. Tapi kajen teuing lah anu penting mah pikahareupeun aing bisa leuwih ngaronjat. Kitu gerentes hate Juragan Ramdi kalayan sorot mata anu pinuh ku kaharti. Duh hapuntennya ieu teh nuju aya wangunan gitu janten seueur sora mesinnya hapunten. Kurang lajengkeun deui nya ngadongengna. Lumayan lila Juragan Ramdi jeung si Ajo ngawangkongna teh kalayan pohara pisan uplekna. Juragan, kuring mah teu kuat ieu teh tunduh hayang sare juragan. Cek si Ajo kituna teh ditungtungan ku heulai. Pekoy atuh molor kadinya. Aing oge sarua hayang sare deui ieu teh. Goledag. Geus kitu mah. Si Ajo ngagoler dina kursi panjang. Ari Juragan Ramdi mah langsung ngoloyor deui ka ruangan kamarna pikeun nuluykeun sarena. Wanci terus nyerelek. Caturkeun poe isukna. Dina mangsa hawa panon poe geus mimiti karasa panas. Juragan Ramdi semugura giru muru ka panganjarakanana paakas. Ari si Ajo mah teuing keur ka mana? Teuing geus mulang ka panganjarakanana atawa teuing ngadaguan di imahna Juragan Ramdi. Sanapina kanu dijugjug tetela di imah paakas teh keur loba jelema. Aya kana walasan urangna. Jelema penting bungkul sigana mah katembong tina dangdanana oge. Aduh, hapunten pisan ieu, bilih ngawagel ieu. Juragan Ramdi ruwet kanu keur ngariung di patengahan. Henteu Pak, henteu. Sok we ngiring ngariung Pak. Tembal Pak Akas minantuna. Izin Pak, bade ditepas we abdi mah nya ngantosan.
Oh nya mangga wae atuh ari kitu mama, mangga julukan Ramdi gura giru keluar deui teh eta imah. Neng Tina anu harita keur diuk di gigireun Pak Akas gancang bae amitan pajar teh rek nepungan heula bapana timbang unggek Pak Akas nama perkara urang babakan caringin teh kumaha ieu teh cek Pak Akas ngararet ka salah saurang anu keur ngariung di dinya. Rada sesah Pak, margi wewengkon eta mah hampir sadayana ngarojong Pak Obar eta teh. Oh nah teu bisa diakalan gitu. Tenang Pak, tiasa ngandalkeun dukun perkawis eta mah Pak, tenang. Secara kasar teu bisa nya sara lemes we urang tarekahan Pak. Calengkeungna anu saurang. Nah geus sabaraha dukun anu geus siap mantuan urang teh. Seueur pisan Pak. Sadayana oge nyanggeman ari pamuruhanna ka hartos mah Pak. Alus perkara waragana mah tong hariwa dibayar gitu kabehna oge, yang penting gawena we sing bener cek Pak Akas kalian puara pisan tandasna. siap kandel modal mah pasti kenging lah Pak. Pak Akas jeung anu sejena unggut-unggutan wangkongan dina eta riungan anu tetela geus mimiti nyusun siasat pikeun jadi unggul di nararaga pemilihan bupati. Lumangsung kalayan puara pisan uplekna di tepas imah oge teu jauh beda. Harita Neng Tina keur uplek ngobrol jeung nu jadi bapana. Anu tangtuna oge mangsa ngawangkongna teh kalayan sora nu rada dilaunkeun sarta meh satengah harewosan. Disalametkeun waktos Tina diiwat ku si Jolan teh. Nanging ayeuna mah tos maot jalmina. Da parantos sepuh pisan Pak. Cek Neng Tina ngareka carita mangsa bapana tumanya ngeunaan saha nu jadi guruna. Oh jadi guru maneh teh geus maot. Si Aris saha guruna eta matak mampu ngelehkeun si pelok jeung Kisarta oge. Berarti puara pisan saktina beureun eta bebengok guru si Aris teh. Duka atuh Tina oge teu terang Pak. Nanging upami bapak parantos jumen jos jeneng jantan bupati mah sagarupina oge tiasa diatur Pak. Iya matak kisamat ayeuna mah tunda heula we perkara si Aris mah engke lamun bapak geus kumawasa jadi bupati perkara gampang ngurus si Aris mah urang basmi jeung kabeh kulawargana. Nanging ari barudak anu tadi disaurkeun ku bapak saha eta teh Pak? Teuing da cek si Ajona kitu si Aris teh dibantuan ku 10 barudak cenah. Sikana masih kene saguru saelmuna si Aris meureun eta teh. Neng Tina timbang unggut-unggutan mangsa juragan Ramdi ngomong kitu teh. Mangsa panon poe geus mimiti ngaliwatan embun-embunan riungan di imahna Pak Akas balubar. Sarerea celuk-celak kana kandaraanna sewang-sewangan. Geus aya kandaraan ari di wewengkon anu geus ngotak mah. Aya nu mawa sapeda, aya nu mawa motor, malah mah anu mawa mobil oge aya, ngan modelna jauh pisan jeung zaman kiwarim. Saurang lalaki anu tumpak motor sabubarna ti imah Pak Akas teh langsung bae ngadius nyorang luak leokna jalan aspal. Anu dina zaman harita mah tacan di hot mix siga kiwari. Sanggeus lumayan lila antarana antuk nama eta lalaki ngeureunkeun motorna di hareupeun hiji imah anu kacida pisan agrengna. Sakuriling eta imah dipager ku sarisig beusi anu jangkungna meh 2 tangtungan jelema. Pak Irwan aya teu? Tanya eta lalaki kanu keur ngajanteng ngajagaan panto gerbang. Kituna teh bari teu kungsi turun heula tina motorna. Aya nanging nuju kasumpingan tamu Bapak aya nanging nuju kasumpingan tamu Bapak Bupati kumaha teh aya nanging nuju kasumpingan tamu Bapak Bupatina. Tembal lalaki anu ngajagaan panto gerbang tetela geuning eta teh imahna bupati anu kiwari masih kene kumawasa.
sanggeus panto pager dipangbukakeun eta lalaki gura-giru mawa motorna ka pakarangan. Motor diparkir gigireun mobil anu kawilang hade. Jerut eta lalaki teh turun koloyor kalian katembongna siga nu semur rusuhan. Anu saterusna mah eta lalaki teh ngoloyor asup ka jero wangunan sarta gura-giru muru ka hiji rohangan. Geuning Pak Ikhlas, saurang lalaki anu ditaksir tina umurna mah moal leuwih ti 60 tahunan. Anu harita kasampak keur ngawangkong jeung lalaki anu santragan jeung dirina. Siga dumugaheun pisan mangsa ngurunyung eta lalaki anu tetela geuning ngaranna teh Pak Ikhlas. Pak Ikhlas timbang manggut sarta saterusna mah gura-giru bae nyolongkrong ngajak sasalaman ka Pak Irwan. Kumaha hasilna Pak? Tanya eta lalaki anu siga nama Pak Irwan teh. Sanggeusna Pak Ikhlas diuk nyang hareupan dirina. Bahaya Pak, di pihak Pak Akas mah dugi kang halalkeun segala cara geuning Pak. Ngerahkeun dukun dugi ka 50 dukun oge cenah. Malimah dukun-dukun telu oge parantos disiapkeun ku pihak Pak Akas teh Pak. Tembal Pak Ikhlas anu tetela geuning salaku mata-mata geuning Pak Ikhlas teh mata-mata ti pihakna Pak Irwan. Dukun telu, astagfirullahalazim. Pak Irwan siga nu pohara pisan rewaseunana tanpa kudu dipentah heula barabat we. Pak Ikhlas nyaritakeun perkara babadamian anu lumangsung di imahna Pak Akas. Nepi ka pating gogodeg Pak Irwan jeung anu saurang deui oge mangsa ngaregepkeun caritan Pak Ikhlas teh. Jahat pisan anu kitu mah, ari kitu mah Pak Akas teh nya. Pak Irwan rutret kanu duaan mangsa Pak Ikhlas geus rengses caritana. Sumuhun dupi ti pihak Pak Obar kumaha? Tembal Pak Ikhlas kituna teh ditungtungan ku tumanya ka lalaki nu saurang deui. Anu tayeuhna mah sarua eta oge mata-matana bupati. Biasa bae ti pihak Pak Obar mah Pak. Ari ancer-ancer perkawis bade masian artos atanapi bantosan kangge warga mah wajar. Dan amina oge palai kenging simpati. Tapi ai masalah naon? Masalah datang ka dukun-dukun mah teu ka kuping eta teh Pak Obar mah. Pak Ikhlas jeung Pak Irwan meh bareng arunggut-unggutan. Dupi ti pihak Pak Ajun kumaha Pak? Pak Ikhlas teu ke Pak Irwan. Tacan aya di laporan ti pihak Pak Ajun mah. Pak Samsul na teu acan ka dieu eta teh Pak Ikhlas. Pak Ikhlas timbang unggut-unggutan. Pak Ikhlas, Pak Jajat, pokona mah kadenya teras talungtik siasatna ti unggal pamilon. Supados urang langkung ati-ati dina ngayakeun tindakan. Pokona mah lumangsungna pamilihan bupati kada jujur sareng taya pihak anu ngarugikeun jeung ngabahayakeun. Sing tarapti deui ulah dugi ka kabongkar. Cek Pak Irwan kalian para pisan dariana. Pak Ikhlas jeung lalaki nu saurang deui anu tetela ngaranna Pak Jajat meh bareng arunggeuk. Geus kitu mah anu tiluan aruplek deui neruskeun wangkongan. Kalian katembongna beuki daria nakeranan. Samulangna Pak Ikhlas jeung Pak Jajat, Pak Irwan mah ngadon hulang-hulang sorangan. Siga keur loba anu dipikiran. Telila antarana ngurunyung saurang awewe anu ditingali tina umurna mah sigana ngan ukur beda saeutik. Aya di sahandapkeun Pak Irwan. Tapi tina kayaan keur kitu. Waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.